Bapak Ibu panumpang anu dipihormat, wilujeng sumping di penerbangan Manuk Dadali Airlines JT750 anu baris hiber ka tujuan Tumaritis. Penerbangan ka Tumaritis baris disorang kalayan waktos kirang langkung sajam 20 menit. Kalawan luhurna ieu hiber dina kaayaan 32.000 kaki ti luhureun permukaan laut. Kinten-kinten orang baka dugi saluyu sareng jadwal kadongkapan. Cuaca di kota Tumaritis ditaksir cerah tur berawan. Oge sejak nguningakeun yen penerbangan ieu bebas tina haseup rokok. Sateuacan hiber sumangga ka panumpang sadayana kanggo mancegkeun kursi, nutupkeun sinareng ngonci meja leutik anu masih maruka. Magehkeun sabuk pangaman jeung mukakeun tutup jendela. Simkuring asmana Manuk Dadali Kapten Irfan Saprudin sareng reng-rengan patugas ieu pesawat saparakanca sejang haturkeun lumajeng kana ieu penerbangan sareng hatur nuhun tos milih kanggo hiber sareng Manuk Dadali. Nyuhunkeun perhatosana sakedap saluyu sareng aturan kasalamatan penerbangan sipil, pribados saparakanca baris mintonkeun tur nyontokeun ka panumpang sadayana kumaha carana ngagunakeun sabuk pangaman, masker oksigen, panto sareng jendela darurat, baju pelampung katut kartu kasalamatan. Tah ayeuna sakedahna sabuk pangaman tos dipasang, pribados oge baris contokeun kumaha cara ngonci, magehkeun tur ngaleupaskeun sabuk pangaman. Saupami tekanan udara di kabin ieu ujug-ujug ngirangan, mangka masker oksigen bakal kaluar nyalira tina tempatna sahingga tiasa dihontal ku panangan. Bedol sing tarik teras anggo eta maskerna. Pasang panutup dina lambe sareng dina pangambung, kaitkeun karet dina mastaka, teras napas sakumaha biasa. Kanggo panumpang anu nyandak murang kalih alit, disarankeun pikeun nganggo eta masker ti payun nembe ka murang kalihna. Pesawat ieu dilengkepan ku 8 panto sareng jendela darurat, 2 di palih payun, 4 di palih tengah sareng 2 di palih pengker. Baju palampung aya di handapeun kursi nu tiasa dianggo mung dina pendaratan darurat dina cai. Cara nganggona nyaeta dikalungkeun baju palampungna, saterasna dikancingkeun sareng dipagehkeun. Supados ngembang mangga dibedol sing tarik bebendul beureum nu aya dina tali, teras tiup pipa karetna. Lampu bakal hurung upami tutup baterena kakeum ku cai. Baju palampung ieu dikembangkeun nalika sateuacan kaluar tina panto atanapi jendela darurat. Salajengna dina kantong kursi payuneun Bapak Ibu tos sayogi kartu instruksi ngeunaan cara-cara penyelamatan diri dina kaayaan darurat. Sumangga kanggo diaos sateuacan pesawat ieu lepas landas. Hatur nuhun tina perhatosanana sareng hatur lumajeng kana ieu penerbangan. Para panumpang anu dipihormat, sakedap deui urang baris dugi ka Bandara Internasional Tumaritis. Benten waktos antawis Tumaritis sareng Cihamirung nyaeta sajam. Sumangga kanggo uwih deui kana kursi sewang-sewangan, mancegkeun deui sarandean kursina, nutup sareng ngonci meja laleutik anu maruka. Pribados sareng reng-rengan patugas ieu pesawat saparakanca ngahaturkeun nuhun, wilujeng patepang deui dina sanes waktos.